Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi dina acara nu maneh tangtosna ge dongeng anu luar biasa. Seueur pisan pulunganeunana. Alhamdulillah kanca rupining kahirupan di dunya bodas hideung natratnya atau anu paul oge nya kitu keneh. Insyaallah utami painten urang tetap ajeg dina adeg-adeg, tetap nincak dina tapak anu nyata anu nya henteu ingkar tina tetekon hirup sangkan urang tetap hurip nggoning ngeusian dunya barana. Amin ya rabbal alamin. Kum kanca dangu sadayana mangga urang kawitan sok madep mangga sayogikeun kopina anu lekoh. Oge lalawuhna nyanggakeun siruyung kawung biasana Bapak S. Sukandar. Berbet hiji budak awewe kira-kira umur 3 tahun nerlang lumpat ngajauhan golodog imahna bari ngekeuweuk sakeureut goreng daging hayam dada mentokna. Ninggalkeun budak lalaki nu umurna kira-kira 7 tahun jenaluk we dina golodog bari nyekel goreng hulu hayam anu geus molokpog eueuh kulitan lantaran geus beak di dahar. Ari tong kinian deui atuh cari mah bager. Si budak lalaki teh bari ngining-ngining hulu hayamna. Ti tadi manehna ngarenghik we ka adina hayang dihilian ku daging dada mentok. Boga adina anu masih keneh weuteuh. Lantaran tacan di dahar. Ari lain di lamotan mah ngabarengan beakna sangu sapiring. Mung ulu hayam mah teu as jeung geus eueuh kulitan deui. Sari kalah ka beuki ngajauhan. Teu as oge da di jerona aya poloan sari pelem geura. Sok sari hilian bager. Si budak lalaki teh nu tayalian ngaranna Wijana turun tina golodog rek ngudag adina. Montong di jero dapur aya magorowok horeng Nyi Arum nu harita keur olah-olah pikeun nyampakeun gumilar salakina nu tacan ngarongheap keur nguruskeun dagangan arang di Garut. Maneh mah hawak pisan jana sakitu geus dileuwihan teh. Adi maneh mah pirang ge daging dadana saeutik jeung jangjangna. Nyi Arum kadenge nyarita deui tonggoy di dapur keur ngangeun kari hayam. Jana teu nembalan kateup we manehna leumpang lalaunan. Geus rada jauh ti imahna berebet we manehna lumpat ngudag adina. Sari barang mireungeuh lanceukna ngudag teh berebet teh deui. Mana lumpat ngajauhan sieun direbut daging hayamna. Mak, ieu geura teh ngarebut daging hayam mak. Sari bari lumpat teh gegerowan ka indungna. Moal sari asal menta we jana saeutik. Wijana tetep ngudag teu nolih kanu gegorowokan. Entong mak
Ya geraja. Aduh, tolong. Sari satuluyna ngoceak lantaran ngagorobas kana gawir, anu satuluyna ngagulutuk ka handap, ngagejret kana batu. Taksiran bae bakating ku kasieunan direbut daging hayamna. Manehna teu awas kana tincahkeun, tijalikeun najong batu anu akhirna tijong jolong milepas kana gawir. Ma, cari ragrag ka gawir, ma. Wijana ngagorowo ka indungna, bari loba-lowe, hingga cerik, reuas, sieun adina kumaha onam, jeung sieun we deui ku indungna. Puguh pangna labuh teh lantaran diudag-udag ku manehna. Kumaha jana? Nyarum norojo reuas, bari ngajingjing sinuk, puguh keur ngangeun. Sari ragrag. Jana nembalan bari ngawiwiw, nunjuk ka handap. Alah cia, nah atuh kumaneh teh ngan diudag-udag bae. Nyarum ngaberbet nyampeurkeun, ret ka handap. Nya we, sari teh ngajepat teu usik malik kawas nu geus teu nyawaan. Duh, yeung. Nah, atuh sia teh jana. Mana lenger-lenger teuing ka dulur teh. Teu anta parah deui ngan pretak we. Tarang anakna ditakol ku siwur. Neunggel nu di luar kasadaranana kajurung ku rasa anu kacidareuasna. Mireungeuh anakna nu awewe geus teu empes-empes. Anu disangkana mah digubrageun, dumeh teu dibere daging hayam. Puguh tadi teh kadenge keur diudag-udagna. Sugan teh moal katutuluyan nepi ka ngalaman cilaka. Langarak we atuh Wijana kapaehan, bari beungeutna baloboran ku getih anu ngalih tina tarangna. Dragdag, gorobas. Nyarum tuturubun murusari anu masih keneh teu empes-empes. Rageyang we dipangku dibawa ka luhur. Ret ka Wijana geus eueuh tina tempatna. Tinggal urutna we getih nyak celakan dina taneuh anu beyedu garing. Wijana mah barang indungna keur ngagulang gaper sari keneh oge dihandap. Bari sasambat melas-melis sieun nu jadi anak teu katulungan deui. Manehna mah geus eling deui tina kapaehanana. Da tadi oge gegedena mah bakating ku reuas neulegetih anu ngucur tina tarangna. Teu nunggu heula indungna ngarongheap ti handap. Berebat we. Manehna rumpat, tapi sidik lain muruka imahna. Kolebat, gaya bag. Jeug nincak taneuh. Ret ka budak lalaki hareupeunana keur ngajentul diuk di luhureun batu. Tarangna dewol, sedeng getihna masih keneh merebei. Getih-getih garing ting taramlog dina bajuna. Netep sakedeung semu heran. Geus kitu pok nu anyar datang teh nanya. Sorana teuregeus. Kunaon tarang teh otong? Lain otong, jana kuring mah. Nu tayalian ti Wijana. Lain nemalan pananya, tapi kalah ngabejakeun ngaran. Pikirna da aing mah lain si otong. Oh, jana. Manehna nanya deui. Tarangna ngadadak kerung, bangun aya anu keur dipikiran. Duh. Asa geus ngadenge ngaran kitu teh. Baheula. Oh, nya. Memang ngaranna mah si Gumilar. Ceuk gerentos hatena nu tadi kedal. Kunaon atuh tarang teh ah? Labuh. Manehna neruskeun omonganana nu tadi katuna lantaran dipake mikir heula. Kumaha diteungeul? Wijana nembalan sabalakana. Walah. Nah, boga indung teh galak ha? Bangor beurnya maneh teh. Wijana teh nembalan. Manehna kalah katungkul we bari ngusap-ngusap getih nu masih keneh merebei mapai pipina. Ngarasa heran oge, neuleuh aki-aki leungeun katuhuna kengkong.
Tapi katempona mah masih kena jag-jag naker. Sarta teu kanyahoan ti mana datangna. Jojo jelag gue hareupeun. Wah, karunya. Kadi urang ubaran. Tong. Jana. Si aki-aki teh ngusiwel kana pesakna ngaluarkeun peles leutik dieusi bubuk-bubuk bodas sarupa aci. Peruluk. Terus we diubarkeun kana tarang Wijana. Lembur Cicapar teh jauh kenehna. Sanggeus ngubaran si aki-aki teh nanya. Itu Wijana nemalan pondok bari nunjuk ka Lebak. Tembong parentul Sunan Imah. Maneh? Didinya deui lembur teh. Si aki-aki terus satanya. Wijana ungeuk. Tapi panonna mah tacan leupas. Terus neuteup Sunan Imah. Ingeteun ka adina nu tadi ngagurubag kana gawir. Rek balik teu wani lantaran sieun disiksa ku indungna. Nyaho kangaran Gumilar. Si Aki terus talete. Wijana teh nemalan. Manehna kalah kamelong we kaget. Dumeh ieu aki-aki teu wawuh teh bet nanyakeun bapana. Eueuh keur kadayeuh. Wijana kalah kanemalan nu lain-lain. Memang teu salah bapana teh keur eueuh di imahna. Percuma tuh didatangan oge. Si aki-aki teh ngagereneng. Nyarita ka dirina sorangan. Ret deui ka Wijana anu keur tungkul bari ngoer-ngoer taneuh ku curugna. Sabrehan oge geus kajudi yen ieu budak teh ngabogaan susunan anggota badan nu kacidahadena. Dadana lebar, leungeun jeung sukuna pargel. Panonna seukeut, sedang dua halisna gomplok ku bulu anu lestreng hideung. Alusna teh kereutan beungeutna ngala ka indungna. Da mun seug ngala ka bapana mah tangtu geus kateguh yen ieu budak teh anakna Gumilar nu kumanehna rek didatangan. Lain geura balik atuh Jana. Indung bapa meureunangan. Si aki-aki teh siga nu ngajurung laku. Sedang suku manehna oge sabeulah geus malik rek indit deui ti dinya. Wijana kaos nu mandeuar. Namal balik kitu. Aki-aki teh malik. Sukuna nu tadi geus dilengkahkeun ditarik deui. Can disiksa ku mak. Si aki teh ngomong deui. Ayeuna mah manehna kalah neuteup bangun moho. Teu pupuguh jorojoy we timbul pikiran nu lain-lain. Jadi moal baliknya maneh teh. Sanggeus rada lila kakara manehna nanya deui. Moal. Poe rek ka mana? Rek kaki we di Nangkapait. Ayo tuh, ayo urang bareng. Da aki oge rek ka Nangkapait. Kodah urang akod supaya gancang. Si aki-aki teh bari ngasongkeun tonggongna. Wijana teu panjang mikir deui. Gegedena mah percaya kana omonganana. Oge sangkaanana ieu teh jalma bageur. Tadi oge kapan geus kanyahoan make daek ngubaran sagala. Kecelak we manehna nangkod kana tonggong diakod ku si Aki bangun hampangenaker. Memang nya rurupaanana mah siga aki-aki. Tapi sanyana mah secan kolot-kolot teuing. Mun dibandingkeun jeung Pa Asmita akina masih keneh kolot Pa Asmita. Bakating geunahna ngahenen dina tonggong. Katambah angin ngahiliwir. Teu beda we ti nu ngahihidan. Teu karasa deui reup we Wijana peureum anu saterusna nyegrek kerek. Saeutik oge manehna teu nyahoeun yen aki-aki nu ngakod teh kebat lumampahna geus jauh ti Nangkapait.
Kanca dangu gumilar mah harita teh keur ngareku we nanjak geus liwat sedah urip. Balikna ka lembur rada leuwir lantaran tadi teh nyimpang heula ka inung bapana. Sajabana ting ngadon nginum heula dumeh ngarasa hanaang. Oge bebeja ka bapana, yen ladang arang teh tacan katampak kabeh. Lantaran kabenaran keur kosong duitna cenah. Isuk atawa pageto mun teu dicokot ka Garut tangtu bakal dianterkeun ka Nangkapait. Baheula teh disaprak kawin teu lila terus we manehna teh nyieun pindah ka Garut ka Cicapar. Tepatna mah ngeusian imah akina mangsal hapi. Ari usahana mimitina mah mimilu kanu jadi bapak nyaeta jual beli areng. Geus ngarti sarta geus bisa jalan sorangan. Cul we sina mah cakal sorangan. Malah lila-lila mah Pak Asmita teh geus tara pipilueun deui buar biur ngirimkeun dagangan. Cukup ku Gumilar we sorangan. Tapi ari nu meulieunana mah di Nangkapait tetep we Pak Asmita. Gumilar ukur ngajual wungkul. Nincak tahun kadua titas kawin. Gebronya Arum ngalahirkeun anak lalaki di ngaranan Wijana. Pangeling-eling kana ngaran manehna Panglandi ti aki kukutna. Aki dekong. 4 tahun ti harita rada carang oge gebro deui ngalahirkeun anak awewe nya di ngaranan Sariningsih. Sari tina nyari da puguh budakna teh geulis. Ari Ningsih minangka nginjem ngaran bibina Nyi Ningsih bojona Arman. Dipake ngaran budak soteh lantaran baheula waktu Gumilar mimiti nincak dewasa. Pangheulana wawuh jeung mojang teh kapan jeung Nyi Ningsih di Cipacing. Datang ka lembur kasampak teh Nyi Arum keur kokotetengan we neangan Wijana. Lantaran disaprak tadi ditakol teh tarangna. Budak teh terus we ngiles teu kadenge sora-sorana acan. Sari keur dilalahun ku uyutna aki empi. Anu katempona ayeuna teh geus kolos pisan. Ngan henteu we bongkok. Tapi ari buukna mah geus camut-mut kabeh. Huntu-huntuna geus pamitan kabeh. Taya anu tinggalin hiji-hiji acan. Kakarage ngarong heap ngadeuketan. Budak teh geus ranggah hayangeun di pangku. Narejel tina lahunan uyutna. Atuh kalacat we Gumilar kana golodog. Karawak we budak teh di pangku. Celengok di cibuman deudeuh naker. Nyi Arum nu tadi panggih di jalan keur neangan Wijana sarta nu terus nuturkeun ka salakina ngajanteng keneh we diburuan bari teu oleh tumpa tempo. Tadi nama made batak reuas si Nyai teh. Tengah gurubag kana gawir. Kapaehanana oge lila naker. Aki empi ngabejaan Gumilar. Mohon cenah. Tadi yuyum ngawartosan. Mung janana janten ngiles. Duka ka mana dipilari ti tadi ku indungna teh da can kepenak keneh geuning. Walon Gumilar bari ngareret ka pamajikanana. Tanyakeun ka baturanna tuh yum. Bisi milu ulin ka barudak galede. Gumilar nyarita deui ditujukeun ka pamajikanana. Parantos eta ge. Nanging sadayana oge da teterangeun. Ongkoh da babaturanna mah araya. Nyi Arum nembalan kawas nu geus beak dengkak. Nyancig atuh sakali deui sugan ayeuna mah aya. Gumilar ngajurungkeun asa teu percaya piraku make eueuh sagala. Naon nu nyeri teh nung? Gumilar bari ngusap-ngusap sirah Sari. Ebreh geterna sora nembongkeun ka deudeuh anu pohara. Ieu
Sari bari ngaragap sirahna. Ulah dilawanan atuh. Jana mah lengernaker geuning. Gumilar kawas numang menangkeun. Sanyana mah nyombo supaya Sari ulah nepi ka kanyerian. Nya jana nu heureuy dek ngarebut daging hayam Sari. Budak teh laporan, yen diri manehna mah teu salah. Nya, tapi Sari halusna mah kudu ngelehan maneh. Mun keukeuh jana ngaheureuyan wae lumpat we ka emak. Gumilar mah patahan. Teu lila kurunyung Nyi Arum geus balik deui tapi lengoh. Wijana mah teu kabawa. Pasemona tembong nguyung bakuna mah sieun anakna kumaha onam. Mangkaning tadi teh kapan tarangna ditakol ku siwur nepi ka baloboran getih. Kumaha Yum? Gumilar nanya miheulaan. Dah ya Kang. Ditaroskeun oge luput, teh nu terangeun. Nyi Arum riukna siga nu rek sahingingkeun ceurik. Hariwang, budak teh bisi luluasan, bakating ku ngaresasieun. Heg budak teh mangpret jauh. Leuheung mun ngadatangan ka akina kanang kapait. Kumaha mun terus lunta sakaparan-paran. Kusieun mah piraku we make teu luas. Diteungeul meureunnya budak teh mana teu daekeun balik oge. Gumilar kawas nu nyalahkeun ka Nyi Arum. Ditakol tarangna rumaos we kalepasan. Atuh dasahan nu teu reuwas Kang. Si Nyai teh dugi ka teu empes-empes. Manawi tadi mah moal teh sakatulungan deui. Ditakol kunaon? Ya ku siwur. Getihan. Mohon. Mun raosan mah da asa teu tarik. Nah, bet kawas dayang sumbi atuh. Kumaha Kang? Ku kupingan teh nyebat dayang ka Yuyum. Nyi Arum nyaritana reresewot. Ngarasa teu ngeunah kudu jadi salaki disebut dayang. Ih, lain dayang lonte. Gumilar ngarenyu. Eta Yuyum saperti Nyi Putri dayang sumbi nakol sinduk kana sirahna sang Kuryang. Geuning dina dongeng piraku Yuyum teu terang. Kalah betul lucona Kang mah. Kamana tuh milayanana si Ujang? Manggeuning ieu teh pantosnya dek kasonten. Nyi Arum ngalengis kawas nu rek ceurik. Nya di mana atuh tadi ditakolna teh Yum? Gumilar nanyakeun. Itu di sisi gawir. Nyi Arum bari nunjuk. Nyakeun ke kungkang rek diteangan. Moal ka mana? Paling oge nyumput meureun. Bari leos we Gumilar ka sisi gawir. Ret nempo getih garing ucarat acret dina taneuh. Lain launan nilik kana getihna mah. Nah atuh Nyi Yuyum teh meunah sasangkleng pisan. Kawas lain ka anak we. Gumilar gegeleneng di jero hatena. Heg getih nu ucarat acret teh dititenan. Puguh ngecelak kana taneuh garing. Atuh atranaker tapakna teh marapat ka sisi kebon. Gumilar terus we nuturkeun tapak-tapak getih nu tadi nyakcelakan. Rada kaget oge lantaran ngecelakna getih teh kalah beuki ngajauhan ti lemurna. Anu saterusna anjog ka pasir kebon manehna. Ayeuna mah nyakcelakan getih teh geus teu katempo deui. Tapi tapak suku anakna natrat. Puguh tanah tara kasabaku jalma. Ari lain rek barang alamah. Anjog ka batu urut tadi wijana diuk. Tapak suku teh leungit. Breh taneuh deket batu teh raca tapak ngoeran. Batu teh kabireungeuh lamedong ku getih garing. Kawasna bae tepa tina leungeun atawa memang ngahaja disusutkeun kana batu. Jana
Jana gumilar gegeroan. Panyangkana pasti anakna teh nyumput di dinya. Jana iya abah balik jana teu naon sari mah. Gumilar gegeroan deui bari panon mah rutret ka ditu ka dieu nempoan. Tapi lebeng anakna taya nemalan. Ret manehna kana deukeut sisi kamalir kebon. Taneuna rada ledug. Ari diirikan teh sidik tapak suku kolot tur anyar keneh pisan. Ret deui kana deukeut batu, ari ditelek-telek mah kaciri aya tapak suku. Sidik ieu mah tapak anakna. Ngan rada heran teh. Lempenganana bet ngajurus kana ledug tapak suku kolot. Kawas nu nyampeurkeun. Terus we deui dititenan. Tapak suku anakna mah eueuh deui. Ngan tapak suku kolot terus marapat kalebak beulah ti kenca. Teu panjang mikir deui terus we tapak suku teh dituturkeun. Geus cop dina hatena. Moal salah deui tangtu anakna teh aya nu mawa. Tapi lila-lila mah suku teh ngaleungit. Lantaran satuluyna jajalaneun teh ngajembrung pinuh ku jukut. Pogo kalebah dinya mah tara pisan kasaba ku jelema. Jana gumilar ngagorowok sugan we anakna tacan ingkah jauh. Tapi lebeng taya anu nemalan. Geus kitu mah derag-dag we manehna lumpat meleteng kalebak anjog ka jalan rondaan. Kalebak kasedah hurip sedeng katongo kalembur manehanana. Mali kalebak sugan we aya rentang-rentang jalma. Tapi luput eueuh saurang-urang acan. Kawasna tisaprak manehna ngaliwat tadi teh memang eueuh di jalma anu ngulamprang. Geus karuhan eueuh mah leos bae manehna nonggoh. Sugan we anakna teh geus nyampak di imah. Perkara boga sangkaan dibawa ku batur mah ipis pisan. Manehna percaya kana watek nu jadi anakna. Moal gampang-gampang beunang diolok ku batur. Datang ka imah, kacida kagetna lantaran budak teh tacan balik. Kasampak pamajikanana jeung akina keur ting harintul we ngadago-dago manehanana. Malah tatanggana oge keur ting rariung narempo lantaran ngadenge gujrud-gujrud cenah wijana keur pada nareangan. Geus tetela budak teh tacan datang keneh. Katurug-turug poe geus mimiti nyedek kaburit. Teu ngurus dikacape. Sarta beuteung lapar menta eusi. Puguh ngan ukur sasarap tadi isuk-isuk. Belenyang we. Gumilar init deui. Maksudna mah rek kanangka pait. Sugan we anakna teh kabur ka akina. Tapi tetela dinangka pait oge eueuh. Nyata wudu atuh Pasmita jeung Maesih teh jadi kababawa gempeur. Malah antuk nama make nganaha-naha sagala ka Gumilar. Pang-pang nama ngarasa keheul ka minantuna asana teh hampang teuing leungeun. Dinangka paitna Gumilar teu lila. Geus karuhan eueuh mah leos we manehna balik deui ka Cicapar. Kalawan dibarengan ku Pasmita. Nu maksudna mah rek milu neangan nu jadi incu. Gede sangkaanana yen budak teh tangtu moal jauh ti lembur. Salaman sulumun dinusuni lantaran rek balik ka imah sieun disiksa ku inung bapana dumeh nyilakakeun kanu jadi adik. Datang ka imah geus poek. Tatangga-tatanggana masih keneh ting rariung. Malah sawareh mah keur ngabantuan neangan bari pasang obor. Nyarum barang ret bireung salakina balikna teh ngan kadua mitohana. Teu anta parah deui gorowok we ngadengek bari kumampang sasambat kawijana. Jana, duh ujang kasep
Di mana tuh Jang teh? Geura balik Ujang, geura balik. Da modelna naon kumaha ge? Duh Gusti, di mana tuh pun anak teh? Duh. Les we. Nyarum teh kapaehan. Rupana bae tina bawaning ku kacida ngarasa nyerina sarta kaduhungna anu pohara. Ngalakon luas neungeul kanu jadi anak nepi katarangna dewol. Ketihan baloboran ngabasihan beungeutna. Kanca dangu, mun keur waktu tadi gumilar nyusud-nyusud tapak suku anakna. Wijana mah harita teh geus aya di daerah Gadog. Geus lilir malah. Tacan barang open shot teh disangkana mah masih keur maju ka Nangkapait. Sanajan bari heran oge asana teh mana lila-lila teuing tacan nepi keneh bae. Tapi barang manehna mireungeuh situ bagendit nu caina makplak ting gurilap kasorot ku cahaya panon poe anu geus jauh mengok ngulon. Kakara manehna boga rasa yen dirina teh lain di bawah ka Nangkapait rek ka imah akina. Ku kituna manehna narejel hayangeun turun. Tapi si Aki nu ngakodna leuwih ti heula geus ngarti kana galagat. Cekelanana kalah beuki dipageuhan. Cicing ya lu, sakedeung deui ge nepi. Bokna bari terus we noyod, lengkahna beuki digancangan. Rek turun. Wijana keukeuh narejel. Rek naon? Cicing we, ngeunah ge diakon. Bodo maneh mah. Nya da lain rek kaki geuning ieu mah. Sok rek turun. Wijana keukeuh narejel. Reka Aki maneh, hantacan nepi we, ke sakedeung deui. Si Aki-Aki teh kalah ka beuki mageuhan cekelanana. Mung, Abah, ieu geura Abah. Abah. Wijana ngagorowok menta tulung ka bapana. Cicing sia. Lain rek dihakan ku aing ge. Awas ya, lamun ngagorowok deui. Dilapkeun ka situ sia. Teu sieun. Abah, tulung. Bah, ieu geura jana rek dilelepkeun. Ma, tulung ma. Tulung. Disingsieunan teh Wijana kalah ka beuki motah teterjelanana. Sarta bari teureun-eureun gogorowokan nyambat-nyambat inung bapana. Cicing sia. Hayang modar, balik ka indung sia mah, beureun dipek-prek mata. Geuning eta tarang sia ge, dewol. Si Aki teh nyingsieunan. Mung milu. Hayang ka Ma. Aki, tulung. Wijana ayeuna mah nyambat ka akina. Ai. Moal repes ya. Si Aki teh ayeuna mah jadi bener-bener ngamek. Pokona mah sieun aya nu nangenan. Mangkaning harita teh sanajan bener oge lumakuna malibir milih jajalaneun anu simpe. Tapi ti lemur Gadog mah teu sakumaha jauhna. Tapi Wijana nu ayeuna memang manehna geus ngarti yen dirina teh keur aya dina bahaya. Komo barang inget kana dongeng uyutna mah. Cenah ayeuna teh loba culik anu sok newakan barudak leutik. Anu kena bakal dipotong sirahna dipake parepeh.
Manehna jadi beuki motah we teterjalanana hayang leupas sarta sungutna bari terepeh gogorowokan nyambat ka kolot-kolotna. Waktu tadi barang cele oge ngaliwat kadeukeut situ Bagendit. Geus aya nu nangenan ka si Aki teh. Pasuta. Nu kakarap pisan turun tina parahuna mentas ngecerik. Teu kabireungeuh so teh ku si Aki bane we kahalangan ku tangkal wawalinian. Anu ngagigidig sisi situ. Ongkoh deui si Aki teh teu luak liuk noyol we leumpangna. Mimitina mah pasuta teh teu barang open. Lantaran sangkaanana mah tangtu eta jalma teh Aki jeung incuna anu keur nyanyabaan. Rek muru mondok kalembur gadog atawa kalembur girangeunana. Tapi barang manehna ngadenge budak nu keur diakod teh gogorowokan sarta kadenge di omonganna si Aki. Komo barang ditempo kabireungeuh budak teh teterjelan. Manehna jadi timbul kecurigaan. Cul naon. Gua jeleng we. Manehna ngudag bari nyampaikeun kecerikna kana tak-tak. Ngahaja dijewang heula bisi aya perluna. Si Aki mah ongkoh-ongkoh we noyod. Teu katiten yen aya nu ngudag. Ongkoh kasawur deui ku Sora Wijana nu teu eureun-eureun gogorowokan bari teterjelan hayangan turun. Abah, Aki, tolong, Wijana anu nyulik, tolong. Wijana terepeh jojorowokan. Ngadenge kitu komo, geus teu sak deui. Sangkaanana pasuta teh yen tetela ieu jelema teh lain jalma bener. Bisa jadi memang culik nu sok biasa ngolo-ngolo budak. Anu saterusna dibawa minggat pikeun dijieun parepeh. Mangkani aya bejana cenah di Cileunca Pangalengan aya nu keur lakon gawe nu rohaka naker. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.